Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi nyukeun dihapunten ka Bapak Kepala Sekolah miwa Bapak Guru anu kusim kuring dipika hormat. Anu kusim kuring dipika hormat nyaeta para tamu undangan, para wali sareng rerencangan sekolah anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun hayu urang sagakeun puji sinareung syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Anu parantos maparipanan kasehatan jasmani sareng rohani. Dugi kadanget ieu sadarek sadayana tiasa ngahuluan uleman simkuring dina acara papisah siswa-siswi SMP Negeri 9 Cimahi. Kadua, mugia salamina sholawat salam mugi tetap dilimpahkan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi acara papisah siswa kelas 8 dikawitan ku maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugia Allah maparipanan kaberkahan sapados ieu acara tiasa lancar tur lengkep. Ibu bapak guru, rerencangan sareng para tamu undangan anu kusim kuring dipika hormat. Abdi sejapanata acara ngahaturkeun nuhun sateacana kana pang-emut-emut kana acara anu parantos ku catet ku panitia. Dibuka ku bacaan basmalah babarengan parantos dilaksanakeun. Laras baca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Acara selanjutnya ngarespon biantara ti Bapak Kepala Sekolah. Tanggapan wacana siswa kelas 8. Jeung panitia respon wacana ti siswa kelas 8. Panutup jeung doa nyaeta reroncening acara pamungkas. Anu dipika hormat para bapak miwah para hadirin anu dipika hormat, ieu acara papisah murid kelas 8 pagi isuk ieu dina waktos ieu kanggo rerencangan acara salajengna nyaeta maos ayat suci Al-Qur'an. Sakitu seueurna acara papisah kelas 8 nyungkeun dihampunteun upami aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.